Di dieu abdi bade ngabacakeun contoh warta. Warta judulna longsor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa nu mulia, cundung waktuna kana acara warta MA At-Taqwa dina basa Sunda anu dipindangkeun ku Aminah dina poe Ahad nu entos kaliwat di Kampung Manggi Silir, tepatna tabu 10 enjing. Parantos aya hiji kajadian anu ngahebohkeun warga salembur. Kusabab ayana longsor di caket pasawahan warga tina kajadian ieu. Warga anu pupus teh jenenganana Bapak Sobri, tukang kuli mancul, sareng 4 warga sanesna kudu dicanda ka Cimande kusabab tulang panangan pateuh katinggal ulun. Dina ayana kajadian ieu, urang sararea kedah waspada dina sagala hal, sapados teu aya deui kajadian nu sarupa. Hatur nuhun kana perhatosanana, wilujeng tepang deui ti lain waktos. Sim kuring Aminah Nunggaran amit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakian contoh barita basa Sunda ti abdi. Sasakalana gagap jadi hideung. Kacarioskeun baheula dina hiji tempat aya oray naga nu keur nawu balong. Sungutna ngegel kana tangkal huni, buntutna dibeulitkeun kana pancuh tembakan beulah dieu. Awakna malang dina balong tea. Tuluy diayunkeun goplak-goplak, dipake nawu boling tea. Teu kungsi lila balong teh saat laukna, sing kocopok loba. Jol datang gagap kadinya, harita mah gagap teh buluna bodas ngageplak. Ujug-ujug cocorok we laukna dipacokan nepi kabea ku barang daang mah ku oray sanca katempueun gagap maling lauk. Geuwat digeunggeureukeun, tapi gagap ngalah beuki ngahajakeun. Atuh oray ambek semprut bae di udah gagap teh. Gagap teh hiber ku orang diobrot. Gagap teh bingung da dibeurik wae silna tewak. Kabeneranna aya nu keur neuleum. Gebrus bae gagap teh asup kana jero pijanangan. Atuh anu muncul deui teh gagap geus leutreung. Barang jol oray sanca teh linglungeun da jadi hideung leuteung. Pok wae oray sanca teh nanya, makhluk hideung maneh nempo. Sakadang gagap teu nu bieu lewat ka dieu. Gagap teh sorana digedekeun ngomongna oge basa Betawi da sieun katara, engga tah kitu sakala manuk gagap buluna hideung jeung sorana wae.